Ya, Rosi, kunan ya tadi ngaguling mau motor tanya nyampe angges ta balapana. Kunan bisa gitu. Nyamun. Ngedeng-ngedenge mah Nyamun mun. aing dia make ban kanisiran cina meuli di Mun. Kubang nyaho. Mun. Remna cina blong nih make Mun. rem suku, make sendal. Hmm. Terus eta kumaha bisa Hmm. jelaskan kumaha Mang Rosi. Hmm. Coba Nah, kurang hayang ngadenge. jadi eta orangnya. Orang kita nyangka eta bakal tos gitu. Tadi nama orang serius etanya di balapan. Teu kudu tadi nama teu kitu eta. Teu kitu niat nama teu kitu, sumpah teu kitu. Nah mungkin angst eta mah takdir ti Allah meureun ge nya. Ya urang ge bingung eta kunaon bisa kos kitu. Mungkin geus takdir meureun. Tapi geus didel-del eta nya. Ternyata ieu nya. Ternyata eta rantena nu pegat, Bro. Rantai pegat. Ban goleong-goleong. Jadi urang eta mau motor ge asa teu ngeunaheun bae gitu. Jadi kos itu ngaguling jadina. Nya terus kumaha deui ya kuduna kitu meureun nya ti Allah. Geus takdir ti Allah meureun ge. Jadi geus dikumahakeun deui. Teu bisa di eureun nya. Kok bisa gitu eta Rosi? Kunaon bisa ngaguling gitu? Emang biasana sok ritual apa kumaha gitu mimitina? Kan ieu mah bisa ngaguling nya teu ritual heula kitu nya Rosi. Pertama kunaon? Bisa dijelaskeun deui Rosi nya. Bisa ngaguling gitu ieu kan teu bener ieu sigana. Emang biasana urang eta sok nyarapnya. Sok nyarap uduk naon bae eta mah. Uduk naon tah uduk make jengkol tah uduk make naon. Urang mah emang beuki naon ge. Ya jujur bae nya, lamun urang kieu ge neuk curhat sekalian ya. Urang pulang pelanting neuk ka mana tah. Neuk teh mun naon tah ngaka naon tah urang dehakeun bae hiji lamun tengah denge eta. Tengah denge misalnya ngomong. Dia tuh ngomongin naon kan. Ente tengah denge urang. Emang aing ngomong naon geus. Terus ieu dia ngomong ke naon ge Rosi? Teu paruguh amat sigana. Bingung urang. Eta pugu aing eta teu ngarti ieu ari ngomong naon. Teu ngarti. Nyaho ngomong naon? Eta wah aing kelingan. Eta nyaho juri. Apa kira-kira eta dia kujuri kita harus dia bisa ngaguling gitu? Bisa dijelaskan atau kupat kepot jelas itu bisi menyaku jurinya? Coba bisa jelaskan? Emang doang nama si juri kita. Gara-gara juri kita doang nama. Nyawa juri naon teh teka dulu kurang. Tuh. Sakitulah. Ngelewat bae gitu kan. Jadi urang ngerasa oh ya. Jadi segitu bae nya. Nyantos ge Rosi, nya nuhun ya. Ya terima kasih.